Duren Musangking cek bos. Cek. Anu 30.000 hektar. Yoi. Oke lanjut. Geus menang izin tah. Ti ieu PT Duren Musangking. Ari cek buatan orang mah di dieu melakna teh guys. Tah di kebon cenah tapi eueuh tanda-tanda ieu ning ka ame bau duren. Karena mah sekarang mah kita upruk-aprak dulu guys. Kita upruk-aprak 30.000 hektar kebon duren Musangking. Ting Musangking ting naon da pokona mah belah dieu cenah deket Gawir. Belah mananya? Ayeuna nempo teh di dieu kebon duren 30.000 hektar. Eueuh da nya. Belah mana? Sateu ka ame deh duren ge. Tangka duren teh nu kumaha sih guys? Urang teh sebenarnya ieu teh balik ti Arab geus 10 tahun jadi teu nyaho tangkal duren teh nu kumaha poho deui. Nu kieu tangkal naon nu kieu? Tah ieu naon dia? Ieu jiga tangkal ieu naon teh? Lalab teh. Wi areuy, wi sampe nya keur lalab nu kieu teh nya. Belah mana atuh nya tangkal duren teh? Ieu tangkal naon ieu deh? Para roho ada Gusti nu agung geus 10 tahun di Arab ieu teh nyaho tangkal naon poho deui euy. Ieu mah kudu nanyakeun ka Chat GPT tangkal duren teh nu kumaha. Geus 2 jam euy neangan tangkal duren teh mangih keneh wae. Panas deh haus asa teu ngadaang engang da ti koro teh meuni ceket Gusti nu agung. Asa geus lila teu ngadaang engang. Belah mananya Duren Musangking cenah PT Duren Musangking. Tapi pemandangan nama genahan itu teh guys. Orang sepil heula nya pemandanganna nya. Awas mana yang halangan. Jika tangkal kaung ieu mah deh. Tapi eta aya buahan hiji. Ningali tak? Tampo heula we lah. Kita telusuri dulu guys perjalanan mencari jomet. Aduh. Mana deh? Panas itu. Tah iya ninganan juga nata ya. Ada ciri-ciri duren teh cenah urang bieu nanya kana YouTube mah. Ya cucukan, tah ya cucukan pan. Terus diendus weh. Bener ka ame guys. Iya guys kapangih guys. Tah iya guys. Duren teh kapangih. 30.000 hektar luas nama cenah tapi karak jadi satangkal ninganan. Kena naon lah namanya juga perintis ya ga guys. Nah, buahna urang sinematikeun heula heuh. Tah iya guys duren teh guys tah ieu teh ngaranna buah duren guys. Lamun teh nyaho mah lamun di Arab mah ieu teh duren teh bahasa Arabna naon mah? Bahasa Arab duren teh naon ning suraun naon? Poho lah. Anu nyaho bahasa Arabna duren komen guys. Tah ieu teh ngaranna duren. Tapi jiga teu nepi ninganan ieu teh. Arek ngajual handapna tuh Gawir. Ke lamun urang misalkeun maksakeun ngajual ka dieu terus murah ka dia otomatis kolot kudu meuli mie. Dikir di imah. Ieu mah terpaksa kita mencari gantar kecil. Jadi kebon mah pasti aya wae sih teu ribet tah. Gantar. Kita rojok guys, rojok enjoy guys. Apakah matang? Kita gebuk dulu. Assalamualaikum Pak Haji.
Asakkan Pak Haji. Kuat ya yang minum cikalapa. Tapi hasil tepukan gantar kecil ya mah juga ngurak keneh itu guys tuh cucuk nage bulu nage jarocong keneh teh ning pan biasana ning duren malam arek asak teh buluan bulu ya cucuk maksudnya lain bulu cucuk kumaha tuh guys jika ngorak keneh ini mah guys jika anak kudu diengkeun heula ieu mah ya lamun arek ieu meureun heuh ieu diala tah teunenan karebit meureun 3 poe insyaallah meureun teh asak supaya ledok. Guys ngorak keneh duren lagi ngorak keneh lamun dipaksakeun diala mah nya ke soalna urang ieu keun paling saminggu deui lah ke daguan ke urang teang deui segi saminggu. Nama orang ngalain we da keur lalab dah. Oke lanjut part 2. Oke, mantap. Selebeu.